Kenaon Mang Kopra? Iya raya aing keur ningalikeun ieu Gunung Burangrang tingali. Doakan ku sadareanya mudah-mudahan Gunung Burangrang lekas membaik tina lukana jeung selalu memberikan hadiah-hadiah berupa lahan untuk mencari rezeki warga yang ada di kaki Burangrang. Tingali ya pemandanganna berada tuh. Ka dieu ya. Kok endah kieu lamun barisan ngurus nama Gusti ya teh lembur kat endah kieu. Pokokna mah didoakan saudaranya ieu terkait kamari orang ngajian eta tawaran untuk imam taraweh. Alhamdulillah geus anu ngadem aya 2 orang geus requestnya lolobana sih hayang anu nyeyepet pokona mah cenah ge. Orang diterima dan dengan budget ada hayang nyeyepet mah jadi budgetna ge kudu rada gitu. Jadi untuk penonton aing eta nu sok lolojo ka aing bisi aya deui anu arek request tentang jasa urang imam taraweh tinggal di DM we bisa request arek sabaraha menit, arek sabaraha rakaat oge jeung surat-surat pendek arek naon bisa di request. Tinggal DM we pokona nama. Heeh. Karek tongko. Pandangan.